Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Anu kawitanana Bapak heula diibakan ku apa hidup anaking tilu uwihan mastakana salirana terasampeana ningna dibuka panangana istajib doana ya Allah ijabah doana pamugi cai suci cai bersih sumber kahirupan sakur makhluk anu aya di alam dunia sing jadi sababiah sumber kahirupan hidup sing toplokeun doana yakinkeun doa Bapa diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Dicium tangan papahnya sayang, minta doanya, terima kasih ke papahnya. Barokallah, insyaallah doana diijabah. Digentosan ku mamahna mah gak apa nak tiasa. Diteraskan ku nenekna. Ijabah doana ya Allah, kabulan ya Allah, kabulan ya Allah. Doa nu jadi indung nu mustajabah. Pamugi sing jadi sababiah doa-doa hidup diijabah ku Allah. Berang anaking doa mamah. Marengan hidup segera seorang mama kabagjaan diteraskan ku nenekna. Ya Habib salam alaika, sholawat diteraskan ku sanesa. Doakeun ku nenekna, toplokeun doana. Di yaumil akhir pamugi hidup sing janten ngahiji sareng istajib ya Allah doana ya Allah ya Rasulullah. Istajib ya Allah doana ya Allah ya Habib Allah. Istajib ya Allah doana ya Allah ya Rasulullah. Istajib ya Allah doana ya Allah. Astagfirullah Robba baroya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Robba baroya. Astagfirullah minal khotoya. Ya Allah Gusti hapunten abdi, hapunten dosa dosa kisim abdi.
Jadi doain aja sayang, doain aja ya. Nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Doain tetehnya semoga doa Dede sama AA diijabah. Doain teteh sehat, jadi istri yang solehah, jadi rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Al-Fatihah. Dipungkas ku Bapak Ustadz mangga dihaturanan. Kehormatan kangge Pak Ustadz, perwakilan ti ibu-ibu. Ya orang doa ke Allah Subhanahu wa taala. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma alif baina qulubihima kama alaftal bainal ma'i wat tin. Allahumma alif baina qulubihima kama alaftal bain. Alhamdulillahirabbil alamin. Neng berdiri sayang. Punten sakingnya nu jadi indung terido neng katirisan ditilaman ku kanyaah kudu jadi indung disimbutan ku kadeudeuh anaking bral anaking geura sorang lawang kabagjaan pamugi hidup sing salawasna kenging pangijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga apa? Ayat cai dina gentong ku apa dikucuran nengna susuci neng wudu ngajalankeun sagala rupi perintah Allah nebihan sagala rupi larangan Allah sujud sumujud ka Allah jajabkeun doa nu jadi indung jajabkeun doa nu jadi bapa pamugi hidup sing salawas dinten putri anu solehah anu majajabkeun ibu ramah hidup ka syurgana Allah. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli. Ibu-ibu tiasa kapalih di anu di lebat urang neng bade sodako ku kituna saterah sareng sana eta tiasa tuang leueut mangga dihaturanan supados namun urang masih tetap jaga protokol kesehatan. Alhamdulillah saya atos ngega masker mun abdi teu ngge masker dah hapunten sodako pamugi hidup sing salawasna diluaskeun rezekina ku Allah kalayan ulah hilap nulung anu butuh nalang kanu susah. Ya artos 500 teh siga 5 triliun. Ajak mamah papah ka Mekah ka Madinah di sarangan ku wargi-wargi hidup. Amin istajib ya Allah doana. Niatkeun sedekah kuring disawerkeun. Pamugi Allah ngagentosna nu agung agung. Bismillah disana. Ya Habibullah. Bismillahirrahmanirrahim. Barokah khusus nabikeun hidup. Pamugi hidup sing salawasna kenging kabagjaan kalayan doa-doa hidup diijabah ku Allah kapangkar tiasa. 1 2 3 enggak. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wur seueurkeun deui rezekina. Punten apa ieu? Kadi alungkeun ku mamah ku apa ku neng. Niatkeun sedekah insyaallah rezekina sing dikagentosan deui. Dipangker dialungkeun anak dipangker sabaras dekat tawis. Abda Siap 1 2 3. Siap, masih ada. Siap 1 2 3. Masih ada satu lagi. Kuneng. So, apakah kapalih ditu neng? Kapalih ditu. 1 2 3. Mangga neng disundamisna ku mamah ku papa sayang harus dilaksanakan. Hapunten kirang langkungna hatur nuhun kana narupi perhatosanana teh hilap ieu acara didedeuku Rindoli Salon Andi Cimok Siraman Ki M fotografer hatur nuhun perhatosanana hapunten kirang langkungna Allah anu maha kawasa anu ngagaduhan kasampurnaanana kabodohan nanti didi abdi nyalira ku kituna hapunten anu kasuhun barokallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair ditutup ku wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga neng nampi bade diabadikeun sakeluarga mangga anu sanesna tiasa tuang leueut diteraskeun mangga Abda bismi rabbika Rasul. mangga anu sanesna tiasa tuang leueut hapunten anu kasuhun alhamdulillahirabbil alamin.